Hadirin al-mukarramin hadratul mukarramat anu kusim deui bikarangan sareng mugia urang saya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring di dieu kapancenan nyata kanggo ngatur waktu panjajak acara di acara walimul aqli. Dimana dinu acara anu bade disangakeun insyaallah dia nyata bade dipayunkeun acara serah terima. Dimana di acara dia kebagi karena sahabat acara, tapi saat acara yang orang buka acara itu kehausan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng karena acara anu saterasna nyata laporan di atas nami penjemput calon panganten pamegah ka anu parantos ditugaskeun simkuring nyimakeun wakaf sirang tempat anu cekap-cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramun, para kiai, hormatul muslimin, alhamdulillah berkat mantenanana kurang sadaya pertama simkuring tadi enjing diutus ku kasepuhan Bapak Sodikin Sarimbit nyata di nararaga ngajemput bakal calon panganten pameket ka Ranji Buatan. Alhamdulillah kasepuhan wargi sadayana jiadah doa ti sepuh ti dieu simkuring dugi sampai ayeuna alhamdulillah dugi deui ke tempat anu parantos disawiyikeun di dieu. Ya alhamdulillah datang-datang bahasa nyata kedalisan ngawartoskeun simkuring anu ditugas ku kasepuhan tadi enjing ku Bapak Sodikin. Alhamdulillah kasepuhan simkuring hasil aya di lingkungan urang sadayana ku kituna atas nami tugas simkuring nyata tadi anu dijurungkeun waktu tadi enjing sekitar 6:30 alhamdulillah ayeuna tos dugi kusim kuring mangga nyanggakeun ka kasepuhan di dieu bakal calon panganten pamagat anu tadi dijemput kusim kuring. Kusim kuring tugas sim kuring alhamdulillah parantos saya kalian jairan wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustad, Bapak Haji, Ibu Hajah, sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, parantos janji tika bungkur sabarawaktos sasi kapangker waktos ngahitbah nya dina dinten ayeuna kaping 23 maulid menanya mohon tes janji bade sumping ka sangkan bener. Alhamdulillah tadi enjing malahan dijemput di utusan di kasepuhan di sangkan bener. Alhamdulillah tadi angkat tembus setengah 8 di perjalanan daya halangan Palungan biasa dugi ka sangkan nya di atas nami sepuhna calon panganten pamegeh Bapak Sahyosa Kulawargi kalayan kausan bismillahirrahmanirrahim masrahkeun calon panganten pamegeh anu namina Nunul Anugrah kasepuhna calon panganten istri Nunamina Lis Hanifah di luhur sausap rambut dihandap sausap dampal getihna satetes napasna sadamis agama sareng warga kanggo dipikakeun kaputina kasepuhan di dieu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Hiji pamaksadan anu ngahubungkeun dua keluarga ya dua insan, yaitu sejak urang sadaya nyaksenan dua hamba Allah anu baik ngalaksanakeun sunnah Rasul nyatana kersana nunu anugerah kali putri simkuring Nyai Esanita. Atuh pamugi pamaksadan ieu sadayana aya kalancaran Allah Subhanahu wa taala. Henteu tiasa rapi sakumaha miskinna pamaklum kasepuhan biar dumuk di pakampungan anu cicing di pasisian anu jauh kana piwuruk anggang kana papua tangtos tetiasa runtuyan kalimat anu saya sempurna jadi hapuran sate acana. Para kasepuhan, para anonoman hadirin sadaya waktu khusus kersana sepuh atrapi keluarga calon panganten pamagat nu kusimkuring dipehormat karaya dimogon ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha nu kadangu kusimkuring sadaya ti keluarga besar calon panganten istri kalimat disampaikan ku kasepuhan penyerahan calon panganten pamagat sabaraha nu diutarakeun ti payun atau simkuring sejak nampi kana uraian kata anu sampaikan ti payun anu karesana alhamdulillah diwakil ku bapakku anu pantos tepang sabarakan Pak Uun. Alhamdulillah kalian bingah nu teu kita bingahna rehing ieu anu diantos-antos anu ditunggu-tunggu ti kapungkur diantos-antos ti bareto nyaeta ku dongkapna calon mantu simkuring atau nabi calon panganten pamagat anu alhamdulillah kalayan didukung ku para sesepuh, kalayan dirojong ku para anonoman, kalian jajab ku para pemuda alhamdulillah sehingga antos akhir payunan simkuring sadaya keluarga besar di dieu. Pamugi kasayan hadirin sadaya ti keluarga besar calon panganten pamagat kaing basan ti Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna hadirin sadaya rehing karena sadaya penyerahan anu di bantes ku sagalahana sok saosti diutarakeun katingali cacalakanana alhamdulillah pamuga sing janten iktibar kanggo sabadana ngabangun rumah tangga kanggo bibit panarik rezeki keur khususna anu bade dilakukan nyaeta putra bapak kesepuhan sang putri simkuring di dieu pamugi sing tiasa digampilkeun rezekina sing tiasa rumah tangga nu panjang jodohna saya akhlakna sehingga dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pamugi para wargi kulawarga besar calon panganten pamagat tiasa ngamaklum ngamakkana sanes kanten kakiranganna kakirangan ti penampian ti keluarga besar calon panganten istri sakitu menawi kirang sareng langkungna atas nama penampian kalayan aosan alhamdulillah simkuring nampi kana penyerahan calon panganten pamagat alhamdulillahirabbil alamin. Kirang sareng langkungna carsan simkuring mendabakuk akhir kalam walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka kasepuhan anu parantos ngawakilan ti atas nami calon panganten istri. Hadirin al-mukarramin al mukarramat anu kusimun mukarramat sareng mulia orang sadaya dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Acara terakhir nyaeta penyerahan kado secara simbolis anu bade diserahkeun ti ibuna calon panganten pamagat ka ibuna calon panganten istri. Begituna simkuring bageun ka ibu calon panganten pamagat kanggo kapayun sareng ibu calon panganten istri kanggo kapayun.
Maka kado anu sanesna biasa langsung estafet ke di rombongan calon pengantin pamegat ke keluarga calon pengantin istri. Hadirin dan mukarramin, acara seterusnya yaitu acara penutup doa dan insyaallah alhamdulillah rabbil alamin urang tutup di acara awasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin manawi eta rangkaian acara serah terima anu tiasa didugikeun di nu dekat ayeuna alhamdulillah di awal dugikeun ke akhir parantos tiasa dilaksanakeun untuk aya halangan palangan rintangan begituna simkuring selaku pengatur waktu penata acara nuhun hapunten anu agung-agungna kalian yahyan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimayun maka sahabat puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihat memberikan kenikmatan kepada saya dimayun paling akhir dimayun paling agung yang iman selamat Islam sehingga orang saya masih dapat kesehatan kesempatan biasa nasihat akan pernikahan Neng Pis Hanifah KMD Perawatan Sarah Jamu Anugrah SAD Birojukan Salawat wa salamna menetap tujuan dimaklum kabarnya orang saya dan habibana berhadiahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilah kepada sahabatna inai dari khususnya orang saya selaku anak mudah-mudahan orang saya kita dan insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang telah dibuka awasan pasal Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng kana acara terasna eta acara anu disanggakeun di nu acara rapi ieu acara PNJ eta awasan ayat suci Al-Qur'an. Dilajeng acara terasna eta awasan sholawat dilajengkeun kana awasan pemeriksaan di petugas kantor ujian agama salajengna eta khutbah nikah diteraskeun kana acara akad pernikahan sareng ditutup kudoa anu mana sadaya acara simkuring nyungakeun para petugas anu parantos ditugaskeun ku kasuhan sakitu menawi anu biasa diatur simkuring selaku pemati waktu penata acara Abdul Mamun anu salanggalna kalian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Pagi hadirin sekalian, semoga perjalanan Masya Rasul berkah kanggo ambai mudah mudahan umumna singkatan apa kesukaan saya. Ala hadhihi wa likulliyatin sholihah fi hadzal nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nabi Muhammad. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yuradika anna hadad jaman. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yuradika anna hadad jaman. Ya Allah Pangeran abdi sadaya nyuhun lantaran sabab kagungan Nabi Muhammad jangan utusan. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafil lima yurdika hadad jaman. Anjen gerasieun ku Allah dina sepi oge seueuran gerana bersihkeun hate dina ragad sareng kotoran. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafil lima yurdika hadad jaman. Barengan ku anjeun ahli ilmu sareng pituduh anjeun bakal menang pituduh tong marengan jalma teu puguh. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafil lima yurdika hadad jaman. Geras salat anjeun kalayan hadir emutan emutkeun jeung imankeun neraka
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saya pangjajar calon panganten pangkat sami hormatin singkuring para kesepuhan di situ, para tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, sami hormatin singkuring. Maka saat itu insyaallah kami pemirsa administrasi baik atas lengkapnya kami yakinkan baik kalau calon panganten pangkat Amina mudah lahir di Mandalika tapi 18 November 1980 di desa Ranji Wetan Kecamatan Kesokapan. Lajeng calon panganten istri Neng Lis Hanifah lahir di Mandalika 2 Juni 1985. Selanjutnya Bapak Walinya, Bapak Wali ramah itu. Alhamdulillah Bapak Wali ramah dipilih. Namanya Bapak Sodikin. Insyaallah kami coba kalau pemeriksaan administrasi cekap sedikit Bapak itu. Kita pemilihan di bawah kos Siantung. Ada beberapa aja beberapa. Insyaallah kalau nasihat perkawinan hikmah pernikahan terus dibuat kalau sambil sholat mau pegang kita jelaskan itu nasihat saya tentang terus pengalaman selanjutnya langsung kayak penonton tentang diri sempurna kita berurusan agama atau tidak memalingkan itu menghadiran diri senangnya acara akad pernikahan dengan alasan melalui hukum nikah dengan diskopar ayana calon panganten pamungkas kersana Akmin Nugraha lajeng angka 2 ayana calon panganten istri Neng Lis Hanifah. Angka 3 ayana Bapak Wali. Alhamdulillah sampai dengan saya Bapak ayana syahidin nanti bersaksi untuk sah pernikahan, untuk sah hiji pernikahan tanpa ayana wali san bersaksi. Kami ucapkan nanti satu Bapak Wali menjawabnya biasanya makin ke masih pendidikan agama terus melakukan pergaulan masyarakat secara secara baik-baik. Kamu harus terima singkatnya, kamu harus terima cekap istilah otak dan jantung sebuah saya insyaallah kalau kita kabul mau siap disempuri tentang pemeriksaan prestasi saya disiapin sampai segitu baik oleh waktu saya pengemudi dalam bawahnya acara ijab kabulnya dengan sakin selanjutnya terus ijab kabul ijab di rumah tangga pengemudi dengan kebahagiaan dengan pekerjaan selanjutnya kalau kita harus sementara di sini saya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فضل يدري إلى قضائه فقضاؤه يدري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر نجاة ولكل أجال كتاب يمحو الله ما يشاء ويشفي وعنده كل كتاب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Pilihan abdi anu nami anu nugraha nunu anugrah kalayan mas kawin atos kertas anu seluruhna 8 juta dibayar kontan di aya pamengan nikah kami aya di tanggal waler mangga bapak kanggo nikah dona dengan saya Bapak Maman selaku tugas atau urusan agama Kecamatan Sidang agengan saya aktifkan putri abdi Andani Eris Hanifah supaya ketika di Pemegrat Andani Nunu Anugrah kalian kami mas kawin atas kertas anu selerna 8 juta rupiah dibayar kontan biaya bangunan kami aya lagi tanggal bapak kanggo nikah Tapi pawalinya saya pawali perwakilannya perwakilan bapak keluar siap dengar dos siap keluar Bila dinafkah dina sarang halal amal tas bergaul lagi cara Islam dalam Islam anu hiji na oge nu dianti-anti tanya bari bergaul oge cara Islam anu akhirnya masuk kita bahas kayak sama sedaya terus selanjutnya saya mau hadir di majlis minta pada senang
ngaturakeun kana kabadan jemaah. Maka itu kami luruskannya ya bahwa nikah itu ibadah nyata ditunda bagi akhirat sukses dina pernikahan dina rumah tangga antosna seueur dikulituna dengan bahagiana sesuai anu dibayangkeun we ayeuna aya kepaingan pasti akhir pasangan memberi bahagia sebenarnya kasus kalau berikutnya satu yang akan tahun kita mengatasinya dengan segala hobi permasalahan rumah tangga atau bagaimana selanjutnya acara Jakarta dengan berbahasa Sunda kesiapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nunu Anugrah bin Bapak Sakyo sing kuring nikahkeun sareng ngawinkeun ka anjeun ka istri anu nami Eis Hanifah putri kandungna Bapak Solihin. Bapak Solihin anu janten walina parantos ngawakilkeun ka sing kuring kanggo nikahkeunana kalayan nganggo mas kawin ku artos kertas seueurna 8 juta rupiah di anjeun dibayar kontan. Abdi nami kanan kawinan Eis Hanifah binti Bapak Solihin kanggo diri abdi dan mas kawin 9 juta rupiah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah jazakallahu khairan akan jawaban beberapa orang kemarin satu dimulai dinten ayeuna detik ieu setelah selesai kabul salam warahmatullahi wabarakatuh pada dikmahakeun bae insyaallah kabul kecamatan kamu berguna sebelum kita beri pokoknya tapi saya sendiri ini soal perkembangan berhadir saya mengenai maka saya juga mendoakan Allahumma ja'alna rizqan pandai la ta'ina masaqati min fasatin wa bugari nahugun wa Allahumma Allahumma wa sallallahu Allahumma wa sallallahu Rabbana zalamna anfusana ila taghfir lana nakun fasir Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina Rabbi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Together, we gather here
support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your